Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daerah sadayana. Mudah-mudahan salamina aya dina panang tayungan Allah, salamina aya dina kawilujengan. Sok sanaos panginten seseueur nama nararumpi wae di bumi alatan kunarkabna sasalad anu ngaranna corona. Tapi teu sawios, teu aya lepatna urang ngiring naon rupi anu parantos disarankeun ku pamarentah kanggo tangtosna ieu salah sawios palakiah kanggo ngirangan nerekabna ieu virus supados teu ka mana-mana. Tah, kanggo ngarencangan simkuring ngahaja curat coret ngadamel guguritan dina pupuh Mas Kumambang. Pupuh Mas Kumambang mangrupi salah sawios pupuh dina 17 pupuh anu aya anu ku urang kauninga kalebetna sekar alit. Palanggeranana dina sapada aya opat padalisan. Padalisan anu kahiji guru lagu sareng guru wilanganana 8 I, anu kadua padalisan kadua genep A, padalisan katilu 8 I, padalisan kaopat 8 A. Ieu guguritan teh judulna corona. Mudah-mudahan tiasa jantan panglipur kalbu pangbeberahmana lajeng anu atos uninga anu tiasa ngadamel guguritan hayu atuh ngadamel guguritan tiasa tina pupuh anu sanesna kamari simkuring tos nguningakeun palanggeranana guru lagu sareng guru wilanganana hayu urang diajar ngadamel supados henteu bosen di bumi numpi wae nyarakeun pupuh Mas Kumambang corona. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Gusti nu maha welas tur asih sim abdina nada di aping sareng di jaring tina sasalad corona pami ieu hiji pangemut ka abdi anu seueur dosa pamugi ieu ngajadi panggugur segala dosa. Urang tambihan sekar tandakna he corona gerak balik tong lila cicing di dunia pan maneh ge makhluk Gusti nu tumut kana kersana Inun Gusti Rabbul Izzati keseliran nyananeda mugia saalam dunya enggal sabihari deui. Amin 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 ya rabbal alamin. Mugia urang sadayana dipaparing kakiatan dina mayunan naon rupi anu parantos aya dicatetkeun ti Lauh Mahfudna katangtosan Gusti. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panang tayungan Allah, digampilkeun jalan rezekina segala rupina tangtos aya hikmahna. Hatur nuhun mung sakitu anu kapihatur. Hapunten saya manteu mugia sing tiasa katampi kanggo ngapaberahmana anu nuju brangka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.